Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu nomor kadalapan tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat iradah, hartosna kersa Allah. Nadhamanana dalapan iradat kersa Allah kana nangtukeun sadaya alam kana ayana atawa teu ayana waktu tempat ngadamel mungkin muhal Allah henteu ngersakeun henteu ngadamel sadaya mungkin tangtu Allah Ta'ala apes sabab kena ku kapaksa lamun Allah Ta'ala apes kapan eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahu law kana karihan lakana ajizan wa huwa muhalun. Dalil naklina bismillahirrahmanirrahim fa'alul lima yurid, surah Al-Buruj ayat 11. Hartosna ari Allah kana sakabeh pada melan eta anu ngersakeun.